Wilujeng enjing murangkali sadayana. Kumaha kabarna? Sehat? Hatur nuhun upami sehat mah. Dinten ieu Pak Irwan bade ngaulang bahasa Sunda lebet karena pangajaran kedua. Nyaeta pangajaranana ngalangkungan video. Mangga ditinggali video anu bade ku Bapa didugikeun. Materi nu bade diajarkeun ku Pak Irwan nyaeta materi pangajaran kedua. Nyaeta isina materi ieu kajadian sapopoe. Tujuan diajar dinten ieu nyaeta memahami teks narasi tentang peristiwa dalam kehidupan atau pengalaman yang menyenangkan, menyedihkan, ataupun berkesan kehidupan sehari-hari. Lebet kana materi, nu kahiji rupa-rupa pengalaman. Aya pengalaman pikabungaheun, aya pengalaman pikasediheun, aya pengalaman anu pikalucueun, aya pengalaman anu pikaeraeun, jeung nu kalima pengalaman pikareuwaseun. Contoh pengalaman dina kahirupan sapopoe. Anu kahiji pengalaman pikabungaheun. Anu kadua pengalaman pikasediheun. Anu katilu pengalaman pikalucueun. Anu kaopat pengalaman pikaeraeun. Jeung anu kalima pengalaman pikareuwaseun. Nah, barangkali sadayana hidup parantos ningalikeun video anu ku Pak Irwan didugikeun. Tah ayeuna catet poin-poin penting di awal dibikeun ke akhir di buku catatan. Haturkeun, hatur nuhun.